Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku yidi jeung ku pangawasana Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat yang pitulungna yang urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligo hormateun simkuring guruaneun dikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lembur pun lanceuk salaku kades oge kadus RW RT BPT lebe tur LPMD. Ibu miwa bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa reke dendeng papak sarua moal deuna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang hadir di ieu tempat tantu gaduh maksud nu dituju boga maksud nu disejak. Nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Dan ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Lebih hade urang ngahargaan batur keun bae batur merek ngahargaan teu teu mangsa bodoh we kumaha hatena. Timbul pertanyaan ti ibu, nah ieu mah ustad teu kieu. Da sareng ibu nanya ge abdi geus apa? Tina sorot panonna oge atuh. Dan nu ngaran ajengan mah kuduna ge udeng badag gamis ngansar sorban ngagaplek. Lamun ajengan sarupa kitu teh geuninganan kurumuy sumping langsung ibu narangtung wilujeng sumping al mukarram
coba ka urang da eueuh assalamualaikum well tapi kan bae da ieu mah ngaranna kurung ari ngaran kurung cek ilmu kolot kudu wawuh jeung kuring naon hartina ngalusan kurung tanpa alus jeung kuring naon atuh nu kuring-kuringan di jero kurung korong Bandungan nu ngaran korong leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheut dangdang setakar kebek make up dipake blush on ongkoh nongtot tina irung data tangga sudi ngadeuketan tahajudna unggal peuting duhana unggal poe maca Qur'ana apal hadisna kaaji goreng kalakuan tah korong nya sholawatna alus maca sholawat tapi naha bibir goreng kata tangan berarti teu nembongkeun kaalusan eta bibir na sholawat alus tapi naha betrobah bibir jadi goreng kata tanga alus teh kudu bawa kana akhlak jeung paripola well batak sumber kahirupan adalah hate al-qalbun malikun hate adalah raja hayang geulis di urang gampang tinggal meuli we skincare 2,5 juta saminggu glowing teh cek Korea ada cek urang Garut mah hinyai jeung dasnya dibodas-bodasna beungeut engke ge dibuka tiung kapanggih dina punuk mah ngerenge geblus karena bab rumah tangga skincare ka bedag aya dengan sanguh henteu beungeut bodas ngan awak begung keur naon hirup nyiksa maneh ngalusan awak bari awak bakal ruksak buuk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelo tah hirup dunya mah kitu orok eueuh huntuan seuri lucu coba nini seuri beak huntu keung abah-abah baheula keur ngora nuang sukro dorok-dok mata resep nu ngadenge keur ngora geus kolot mengadar sukro ngaden mengbal di jero sakebeung mah huntu kateleg sukro kaluar ternyata nu ngaran hirup teh naon nu rek disombongkeun urang mah sakadar wayang nu keur diigelkeun nana gerhana ayeuna viral teh teuing teun hareup wallahu a'lam kumaha atuh henteu kumaha bae we da kuring mah manusia biasa ngan lamun hirup hayang dipilih Allah gera milih pilihan Allah tah cicing aya bahasa falsafah mun hirup hayang dipilih Allah gera milih pilihan Allah kunaon Allah teu milih urang bongan hirup urang teu milih kahayang Allah milihna kahayang diri mun cek Allah geus ibadah tong dibeja-beja tapi naha urang mah deuk tahajud ge nyieun status Facebook OTW tahajud tah ieu teh lain milih kahayang Allah tapi milih karya hirup geus barang bere ka dulur ka batur sedekah leungeun teh pan peperengkelah dah hayang aya nu nanya kunaon ece jiga nu cangkel nyeta geus mawaan sembako ngabagi ka fakir miskin nu kieu patuh teh harta beak amal aya disebut al ahsarina a'mala jelema nu paling rugi dina amal ibadahna nu ngalibatkeun hate hayang disanjung jeung dipuja-puja jeung ibu lalaki kuring calanana biasa baju biasa ngomong biasa da kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa matak kuring mah biasa we da jalma biasa ngomong ge teu hayang ku Inggris da urang di moal apa in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu ya boro-boro ibu urang gimana ngapalkeun di magrib tadi jeung tadi bisa dibalikan deui sepuh nyarita ku bahasa Arab nah atuh lain ku Arab ana dan sing ngeurepan teh lain santri ibu biasa kuring biasa ngaran-ngaran manusia biasa sok keuna ku eueuh gingsir tong keung ku jelema salah nu salah ti gebrusna kana bener tapi kudu keung mah ku jelema bener kade ti gebrusna kana salah sakapeung jelema salah jadi guru keur ibu da ibu ge balik rumah tangga teh lantaran lalajo jelema salah habene pas ya eta tetangga guru ger tong terang kumaha ibu kasalaki pak urang mah ulah jiga si itu nah pas ya wae kuat gandeng cek salaki teh heueuh tapi budakna riak tuh ngan tempo ku bapaknya ge budak nariap ngan harasem beungeut kunaonnya pak meureun nyieunna we pabaeut-baeut tah ibu alus rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea matak nalika batur salah cokot kasimpulan guru keur urang supaya urang teh sarua nyieun kasalahan bener jalma anu sifatna
Mi guru ilmu teh sumberna aya dua, kahiji tersurat, kadua tersirat. Tersurat Al-Quran, hadis, kitab para ulama, Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balagoh, ta eta mah tersurat. Ari tersirat awak ibu. Awak ibu teh ilmu, rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis, rambut manyangan, nah halis teu manyangan. Padahal ieu buuk, tapi nah hanya balikeun kana kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Rob Allah nu ngajadikeun, Allah nu miara. Matak ibu tong keung sapanjang boga Allah, ibu dijadikeun ku Allah, Allah oge nu bakal miara ibu. Coba lamun Allah teu miara ka urang, buuk manyangan, halis manyangan, ulemna gerhana. Da moal datang teh sudi asa ceramah hareupeun jieun teh. Waos ku Allah diciptakan tina tulang, dina panangan ge aya tulang. Tulang mana nu manyangan? Tulang panangan. Nah, hapan ieu ge sarua tina tulang tapi naha teu manyangan. Da atuh karunya pangan teh. Urang ngeteng huntu duanana paling kuat rumah tangga 2 poe naha kagegel. Ternyata Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia dengan kesempurnaan. Tapi tong sombong. Nu ngabedakeun urang jeung makhluk Allah anu lain hiji sakadar akal. Lamun domba boga rasa, boga nafsu, ngan domba teu geblek cedok. Mana bukti eta nyieun budak hareupeun sararea kuat gairah sia teh. Da eta atuh bapana jang ceklan bikangna ku bapa seret jaluna kuat jiga nu sumanget coba urang. Nyieun budak kudu akad nikah heula ka KUA. Kudu aya walina, kudu aya saksina, ijab kabul, saksian ku sararea, hajib geus eueuh, nu ngarona geus ngaleungit, inung bapa geus kerek, kataya eueureun eta. Da teu nyaho. Padahal nafsu aya, rasa aya, akal nu bermain. Wirang bapana era lamun katembok batur. Tuh. Nah ari domba teu wirangeun sabab domba mah boga rasa, boga nafsu, ngan teu boga akal. Rasa boga panyakit, ngaranna rarasaan. Rarasaan soleh, rarasaan halus, rarasaan pinter, rarasaan bener. Tah eta panyakitna hate teh rarasaan. Lamun jelema geus teu bisa miceun sifat rasa, deuk ilmu naon wae moal asuh. Diri pinter, rasa pinter, lol batur mere ilmuna aing ge bisa. Hate nya nolak. Batur daek, urang daek, pagura giru lain dina kahadean, tapi dina kadaek sabab hayang dibeja-beja tina kadaekna. Di mana mah? Tahajud atuh. Ieu teh panyakit wungkul matak nu kudu ku urang diomean adalah hate. Pek bae ibu baju saragam tiung saragam tapi lebih utama saragamkeun eusi hate. Karena nahawan ari tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam. Bapak di masjid ngareneng, nah ngareneng jeung hatena ngareneng awak soal babari tah nu hese mah ngareneng hate. Dregdeg di masjid ngareneng tapi hate teu ngareneng bubar ti masjid ge jadi pi omongan. Urang mah tadi cenah euy salat jeung utek-utekan tuh batur diutek-utek urang neuleuh kieu. Padahal Allah geus ciptakeun 2 malaikat raqib jeung atid. Tugasna nyatet amal ibu, nyatet amal kuring. Mata kurang mah teu boga hak nyatet amal batur. Nu boga hak mah malaikat Allah. Matak deuk kitu deuk kieu batur kade tong sok digogoreng, tong sok diomongkeun ku urang, urang teu boga hak ngagogoreng batur, da Allah mah sagala rupa ge gumantung waktu. Nana gerhana teh di kopeah, heuh ayeuna tenang ke geus daekeun mah bandungan ku ibu nu 1 meter ku aing dipake. Bener. Sabab alam Islam teh aya 4, syariat, hakikat, torekat, makrifat. Al-Qur'an boga 4, lapad, makna, matang, maknawi. Awak ibu tina 4, taneuh, cai, angin, seun. Dunya ge tina 4, kidul, kaler, kulon, wetan. Maka cek urang Garut pan kidul kaler kulon wetan jelema nu bakal salamet nu cicing dina papatah, papat opat, patah pateuh. Naon maksudna ulah pateuh kalakuan nalika cicing di 4 penjuru, di kidul kudu jiga urang kidul, di kaler kudu jiga urang kaler, di wetan kudu jiga urang wetan, maka balik teh pada mahanan dipikanya ku kidul kaler kulon jeung wetan. Lamun cicing lain dina papatah pateuh kalakuan, di kidul pi omongeun, di kaler papaseaan, di wetan gelut wae, da balik tinggal nyawana. Nya hebat orang Sunda, eta bahasana papatah, papat opat, patah pateuh.
ulah pateuh kalakuan nyalika cicing di opat penjuru. Nu ngaran ilmu ibu taneuh cai angin seuneu tina taneuh pe guguru tina taneuh diedek dileyap digeleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan genep bulan halodo nolol hujan sapoe juput hejo deui lauk nyampak deui tutut aya deui belut oge hirup deui. Jadi manusia tina taneuh mah wayahna kudu bisa miceun panyakit dendaman da taneuh mah ngajarkeun tong boga panyakit dendam. Bener. Diidek dileyap digeleuhan dikeueuhan dirujitan teu burung we itu geuning jukut hejo deui tamatak lamun aya jalma anu panyakitna dendaman ka batur bisa jadi si eta mah taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut mah meureun taneuh kuburan. Manusia teh aya waktuna masing-masing Pak. Kadang-kadang urang ge bareto nyieun salah saeneng-eneng papagahan ku batur ngadon di teungeulan nu papatahanana pan ayeuna mah geus kolot jadi bener sorangan eueuh nu mapatahan. Malahan manehanana pisan nu mabatan ka batur kade jang keur ngorah teh kudu hade karasa ku mang baheula bawong teh tu geuning bisa bener teh lalakuan masalah heula. Mata kuring oge keuna kalem tenang we. Kayak geus daekeun mah dipake. Da ibu ge ayeuna ditiung teh. Gerasa wak baheula keur ngora saha ibu? Nyaho abdi ge. Bari lamun ditanya mah ibu kunaon ditiung? Ah, geus nolol huis we sakitu jawabanna. Ai panya urang apal dalil gitu. Maka alam hakikat Pak lapad makna matan maknawi lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi tujuanana maca Quran teh kudu tumerep sumerep kana dirina timbul tina rasana katempo dina akhlakna tah urang teh maca Quran teh karek bisa maca can bisa ngalarapkeun jeung nyurupkeun kana diri selang-selang nu dicaritakeun alhamdulillah tapi sifat riya wae. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ai kongkorong di hedeng-hedeng tapi kalau umpang gerek pengajian dongko ustad keur ceramah teh manehna teh milu ngocobot ieu teh 20 gram ninggang tatangga anu teu make kumaha ngomongna saha nu nanya nah ada 2 poe mah baeud atuh ladang pengajian nah ngarep-ngarep dipuji batu apal Qur'ana ngarti hadisna tapi hampura tata cara etika dina berjamaah taong jamaah urang apal Al-Baqarah tong dibaca Al-Baqarah da jamaah manunutan drag deg alif lam mim kumaha sebut tukang wah heubeuh matak di urang mah cocokeun we jeung kondisi di tukang loba beunceuk loba barudak can masyarakat teh ngaji henteu apal bororaah atuh al-ikhlas we teu naon tah lamun ibadah keur pribadi pek deg Al-Baqarah deg Ali Imran An-Nisa ge lila karasa ku sorangan cobaan we salat Isya nepi ka jam 8 peuting da jegeg nu dibaca Al-Baqarah Yasin jeung segala rupa karek iya kana budu wa iya kana nasta'in kumaha disebutkeun amin dah hayang gerak ngeusan pan si itu mah mata hakikatna alam nu ngaran hirup hakikat manusia mah hate awak urang berharga teh kunaon ku si hate bandingkeun ibu jeung hayam berharga keneh hayam bandingkeun jeung domba berharga domba bandingkeun jeung sapi berharga keneh sapi kadang-kadang bandingkeun jeung anjing ge berharga keneh anjing palebah mana berharga anjing sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganjerikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuf kana kanyerian batu heueuh well bener kan tuh budak koprok ngarti syukuring dina kitab Nabul Gumarom jilidna jilid kahiji hadisna nomor kadua lamun kaleta ku bibir anjing kuleta anjing kumah ku 7 kali kalayan make taneuh titik hadisna tapi kanyataan mah lamun sarung urang kaleta ku anjing hiji teu inget kana taneuh teu inget kana cai ingetna kana batu batu dicokot di baledog anjingna dalil ti mana kudu maledog anjing nu paling parah anjing ngelok Pak hade eta anjing ngelok disusul kanu bogana saha nu miara anjing gagabah pisan ti mana aya dalil kudu nyarekan jelema nu miara anjing dalilna ge kumah ku 7 kali kalayan make taneuh geus anggeus nepi ka dinya ta eta agama teh lamun anjingna dibeledog bari disusul kanu bogana lain agama eta mah nafsuna aduh teuing
nya lapan makna matan maknawi teh hese matak 30 juz Quran 114 surat 6.660 ayat aya nawa kurang sedengkeun ayana di mana dina Nabi Muhammad di Kangjeng Nabi matak Nabi makhluk Allah anu pinuh ku cahaya kalayan kahirupanana sempurna lantaran Allah nu ngabimbingna urang mah hampura eueuh sampurna matak kuring nolak disebut ustad kiai ajengan teh kunaon teh kuwawuh kana diri saha nu nagerhana kuring dihargaan batur teh Allah we munian aib kuring bapak ge dihargaan batur teh Allah munian aib bapak ibu ge dihormat batur Allah munian aib ibu tah balikeun kana ilmu tauhid Allah nu nyiptakeun Allah nu munian aibna na ari manusia bet ngabongkar aib aduh Allah nu nyiptakeunana nutupan aib na ari jelema bet ngabongkar aib na ari urang makhluk ti mana nya euy Allah wae anu nyieun ibu, Allah wae anu nyiptakeun manusia. Ibu boga aib, kuring boga aib ditutupan sehingga urang silih hargaan. Coba lamun ku Allah dibukakeun aib urang masing-masing. Saha urang sebenarnya? Bener. Tok yuk ibu-ibu, ulah ngarasa soleh beda geus pangaosan. Saha baheula keur parawan. Jelema bardegong. Anu pasarung-sarung jeung lalaki keur lolojo calung teh saha? Anu dititahku kalau titah mencetan sirah kalah ngaleos teh saha anu dititah mencetan cangkeng kolot cangkeuleun kalah ka sare teh saha lain ngalaman ejek ibu we abdi ayeuna ngukur urang geus kolot ka masjid muka Quran ngaji hadis ulah waka ngarasa diri soleh geus kapupus asan dosa baheula keur ngora tah eta maksud kuring mata ngaji karena bab lapat makna matan manawi hirup bakal ngerasa kurang jeung kurang sabab lapat mah babari lapat-lapatna makna artina matan eusina maknawi tujuan jeung amalna tah urang teh hampura kana Quran teh karek pinter ngalapatkeun can bisa ngalaratkeun kumaha nagerhana sarua batak kuring mah jadi penceramah kieu lain atoh lain bangga demi Allah keeng sieun alus omongan tapi goreng kalakuan batak hiji we tabasumu kabil wajika sodako seri anjeun kadulur anjeun adalah sodako eta we abdi mah amis budi someah daredeh ibu daramang bapak sarehat punten abdi ngeuring ngalangkung eta we abdi keur nahaon apal dalil tabasumu kabil wajika sodako beungeut nepi ka baut datang dadak dikitukeun jika nu boga hutang ka Brambang emok atuh mana lalajoaneun baturna sabab nu ngaran kahidupan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi teu aya deui pangeran angin Allah abdi nyaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah kasaksian teu Allah aya di urang kasaksian teu sifat Nabi Muhammad aya di urang lamun teu kasaksian sahadat nu mana nu keur dibaraca teh insyaallah dibere ceramah mah lunglang Pak la ilaha illallah tak aya deui pangeran aing Allah tak aya nu ngajadikeun aing Allah tak aya nu minterkeun aing Allah tak aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu ngawujudkeun aing Allah tak aya nu ngadayekeun aing Allah teu aya nu sagala-gala aing Allah berarti leungit pengakuan diri nu aya adalah Allahna pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun maka piceun sifat rasa lain urang anu pinter tapi Allah keur minterkeun ya bener lain bapak anu daek ka masjid lain tapi Allah keur ngadaekeun matak tong ngewa kana kedol kalau prokotong-tong prokotong kurang naon nyeun masjid edosian kaca dunakeun geus pasaran timpah batur nanya ari abah ka masjid ti iraha karek saminggu ai goreng ka batur ti bareto kumaha si itu abah teh kitu teh ayeuna geuning baheula mah gapleh jeung urang wirang matak tong coba-coba ngabibirang batur sabab kawirang urang ge aya di batur ya bapana ustad anakna ustad bapana adan anakna edan tong nyalahkeun batur rampa awak sorangan buah-buah ieu bibir loba teuing nyaritakeun kalakuan batur anu goreng anak batur goreng diomongkeun anak batur riweuh diomongkeun sing sadar Pak urang ge boga anak buah-buah jigah leuwih ti batur nyeri we inung bapana jang paingan maneh mung jumaahan da eta nu khutbahna kuat borobot teh kuat asa nyeri cangkeng jeung nyeri sirah
ngadenge ceramahna asa nyindiran manis saja nyeri mama diomong-omong bari harapan umum gitu wayahna jang sing sabar cek eta kolot dasa goreng-gorengna anak urang kolot memunian Gusti kahayang teh karasaeun ku dirina tah eta nu paling paul matak teh saeutik bapana adan anakna edan ternyata aya doa nu nyurulung cai panon lantaran dihina ku awak urang well sedengkeun hirup gumantung waktuna loba budak bujang keur bujangan kadulna biak teh karep ka sawah mumul ngarit sudi macul tara hees we tong dibisani keun datang sifat puber nyaah ka awewe dekul boga pamajikan kata saeutik jadi daekan macul jago ngarit siap nyebor oke cing teh jang baheula mah maneh teh kedul keur bujangan mah ayeuna jadi daekan kumaha jawabanana da geus boga tanggung jawab ka anak jeung pamajikan naon nu berbicara waktu kata lamun ibu boga minantu kedul tara ka sawah tara mantuan keun kukut piara paraban hitung-hitung gaduh marmot lah nya apaan ieu teh wal asri innal insana wal asri demi waktu demi mangsa tuh demi waktu Allah nyiptakan waktu matak manusia mah gumantung waktuna masih aya jelema salah mimiti waktuna bener mah teu kudu dititah bener sorangan aya jelema teh bener tungtung hirup jadi ngaco matak cekuring tong keung ku jelema salah nu salah tigebrusna kana bener nu kudu keung mah ku jelema bener kade tigebrusna kana salah bener ibu tan jelema daek nu daek nanti tigebrusna kana ngeluhut coba nu kedua tigebrusna kana daek matak nu ngaran hirup geus tong loba lalajo batur lalajoan mah awak sorangan saha urang ti mana urang jeung saha di hirup urang jeung saha di hirup urang innallaha ma'ana kitu teh jawabanna teh jalma nu bakal meunang kasalamatan dunya akhirat teh salawasna babarengan jeung Allah innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang keur sangsara sabar keur beunghar syukur tah ieu kaciri bareng jeung Allah keur sangsara sabar keur beunghar syukur tah eta jalma nu bareng jeung Allah teh kanu salah teu ngewa kanu bener teu resep naha satiap jelema boga waktuna masing-masing teu cicing dina hiji darajat ibu jeung salaki sono bogoh aduh nepi kalau bamuji moal aya nu jiga Arjuna iwal ti caroge abdi keur baleg derdeg marumah tangga aduh komo ragrag talak panggih di uleman budak nyamperkeun bapana dijewang harita keneh ka dieu tong deukeut jeung bagong nya waktu masuk kuring bener mata hirup tong sok ngabisani kana kasalahan batu angguran mah awak urang we nu dititah ku Gusti Allah tepan ikro kitabaka kafa binafsika gera baca kitab nu aya dina awak anjeun naon kitab nu aya dina diri urang naon ibu panon tawadokeun bibir tong ngomongkeun batur ceuli teresep gosip ngalengkah kana bener hate sing herang pamikiran jadi jernih eta we nu kudu ku urang dilakonan tiap poe sok ku ibu pikir da urang mah teu nepi ka dinya atuh kadang-kadang mah hate panas barana aya dolak masang kursi cetetet ka salaki 2 poe ngabaudah ditanya ku salaki kunaon mikir we da teu para ruguh si eta mah heueuh rek mikir kumaha cek salaki teh teu nyaho jug cetetet baeut kamari aya dolak terus aya kursian oh hayang kursi batur nyeun gedong cetetet saminggu ngabaudah iraha aing hirup wae sangsara teu cara batur gitu ieu hampura rakyat Firaun waktu harita ngimpi hayang jadi Firaun iraha kuring hayang jadi Firaun iraha kuring jadi Firaun nah katempona gedong sigrong mobil mewah sabalega hayang ini tinggal ingkik duit pabalatak jeung loba miliaran jeung segala rupa senang katempona ceuk rakyatna nalika Firaun dilelapkeun di lautan merah kabeh mundur teu sudi jadi Firaun nya hirup jelema mah aneh nalika nempo hartana hayang jadi Firaun nalika nempo dorakaanana mundur kabeh mung jadi Firaun teu para ruguh hate jelema mah labil
Keheul. Nah dianggap ku ibu jelema gedong sigrong mobil mewah sawah lega senang matak ibu hayang jika si itu teh meureun dianggap senang gerak tanya hate nu sabenerna moal aya nu mampu ngarasakeun iwati dirina gedongna sigrong mobilna mewah sawahna lega gaul oge jeung jelema anu leuwih kitu anu gedongna boga dua sawahna leuwih lega hampura teu aman hirup gedong boga hiji gaul jeung gedongna boga dua maka hirup moal bersyukur ku boga gedong hiji sabab gaulna jeung nu dua leuwih hade kieu ayeuna mah imah urang butut gaul jeung jelema nu teu boga imah sehingga bakal pede ku boga imah sanajan butut camat datang hapunten we Pak Camat bumi mama butut anu kitu kupur teh ongko butut tapi ngajedog keneh di dinya nah nepi ka ngahargaan camat kuat nepi ka kudu pupuntenan tarimakeun sabab sangsara di dunia hareupeun Allah mah deuk diangkat derajatna kamuliaan kudu lantaran sangsara boga sabarna nu beunghar hareupeun Allah bakal diangkat derajatna lamun jelema ku beungharna loba fakir katulungan loba miskin kabelaan loba rakyat nu leutik kabelaan ditanya ku Allah di mana harta dipake naon nagog si yatim Gusti abdi saksina hartana dipake melaan abdi lol si miskin Gusti abdi saksina harta banana dipake nulungan jisim abdi bebas Pak harta banana jadi dua nana ge ibadah sangsara sabar beunghar syukur ya bener teu kudu riweuh sok ayeuna ibu ieu nana gerahana na TikTok muncul na YouTube muncul lanang kana sirahna gitu ayo teu ditempo cuk ibu teh datang wae ayo ditempo bea kuota da ayeuna teh sanggeus muncul nana gerhana dina YouTube teh jadi bea kuota cuk urang mah antep tong dirala Jawa tah mending ayeuna we kieu mata kana ka dieu nya ben bae jadi anu irit kuotanya ngan isuk di paroto kebruskeun di Facebook tah aku udah berfoto alah aduh so eta teh karek mukakeun taneuh Pak ari cai eta cai ngajarkeun hirup jelema naon cai mah penet ku ibu naik ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui dupak we ieu teh sifat manusia ikhlas teh ibarat cai nyieun kahadean ulah karena batu resepeun nyieun kahadean tong kahalangan kuno ngewa dihalangan naik ka luhur dihalangan rembes ka handap dihalangan cai dupak we artina nyieun kahadean ulah karena manusia tapi kudu karena Allah Ta'ala nah ibarat cai jelema ikhlas mah moal nempo kanu ngewaeun kanu ijieun paduli we sabab kuring mah runtah kuring mah karung wadah runtah tah nu ngaran ustad teh karung wadah runtah nu deok nu sengkong nu bodoh nu boloho nu ecereuk nu teu ecereuk nu ijiteun nu rujiteun nu cuaeun nu ngewaeun wayahna boga agama mah oncorane kabeh deuk ditampaheun teu kajian da boro-boro mah ilmu urang teh ditampa batur ku awak sorangan ge geus ditolak mangga bisa percaya bapak jeung ibu boga ilmu sabenerna boro-boro menitah ka batur ilmu teh ku awak urang ge geus ditarolah baroga pan ibu ge ilmu tahajud geuning unggal penting hees nya geus ditolak teh ilmu teh baroga ilmu sedekah geuning fakir miskin diantep berarti ditolak tak ilmu teh baroga ilmu kudu someah daredeh hade budih alus basa geuning ustad ge parasea berarti ilmu teh geus ditolak boro-boro ngoncoran batur ilmu urang sabenerna ku awak urang ge geus ditolak bener teh cai seuneu panas batak aya geuning ayat Quran ku angpusakum wa ahlikum nar di dinya teh lain neraka akhirat teuing da akhirat mah Allah geus nyieun neraka dunya mah urang nu nyieun Pak naon neraka dunya panasan teu kaopan cebukan punungan panas baranan batur nyeun gedong nyeri sirah batur meuli mobil ratug angen batur meuli motor si eta pingsan batur meuli mobil 2 muntaber sakedeung deui ibu batur nyeun pila paeh nu nyiksa dirina lain pangeranna nu nyiksa dirina rasa jeung kahayang otak hirup jadi jelema tong hayang lamun can butuh catat tong hayang lamun can ada ibu hayang mobil butuh mobil butuh cikan naon pademelan ibu sadidinten
Oh aya we di imah. Jadi lain butuh boga mobil kan ngadon ngajugruk we di buruan. Lapan kitu meureun nya. Eta mah kahayang, melaan naon eta gaya. Kamarana gaya. Dapun mana tatangga meureun opi-opi aduh mobil geus beres ya oge. Tatangga ngaliwat gurudu. Melaan gaya. Lamun urang hirup sangsara geus teu kudu melaan gaya da moal ka tepi. Melaan gaya batur di kongkorong, meuli urang ge kongkorong. Ngan bedana saeutik kongkorong batur bisa dijual, kongkorong urang henteu. Da tina lajada ladang COD atuh. Tong adean ku kuda beureum nu ngaran hirup mah geus tarimakeun perkara nu kajadian. Entong boga sifat seuneu panasan. Angin. Mun isuk jeung geto kun lanceuk Pak Kades ngaberitakeun wayahna urang dieu kudu eueuh heula ti ieu tempat. Jam 11 deuk aya angin puting beliung numutkeun BMKG alam geus ruksak geuning alam teh bakal aya angin puting beliung cenah bejana 3 jam. Ibu pan keum diberi angin puting beliung tapi ibu bakal nyalametkeun diri ini teh ka Cimaung ka Tengkuring salamet mungsi salila 2 poe. Balik ka dieu geus beak teh imah ibu beak. Kumaha ceuk ibu keun bae imah jeung urang teh berharga kene awak urang. Imah mah bisa dijieun coba awak urang geus maot moal bisa nyieun imah. Berharga tak awak ibu teh. Salamet ibu ku angin puting beliung salamet tapi hampura jelema moal salamet lain ku angin puting beliung tapi ku angin leutik ngahiliwih. Ieu ge pangaosan wallahu alam salamet wallahu alam teu. Dahar parantos ngarokok pantos ngopi parantos soloyong angin leutik itu narunutan. Coba lamun aya angin puting beliung moal nunutan juga. Kajian jelema keur hees pa yuk. Naon makna hirupna jelema teh cilaka teh kabeureuyan teh lain ku cucuk kuda tapi jelema kabeureuyan ku cucuk peda. Musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain nu ngewa lain nu ijid lain nu rujit. Musuh nu paling nyata tah awak sorangan. Masjid baheula dijaga Jepang jeung Belanda tapi masjid pinuh kumaha we Israel ngajaga Masjidil Aqsa tapi urang Palestina gairah ka masjid kajeun nyawa ditanonkeun. Pertanyaan ayeuna dupi masjid ieu dijaga ku Belanda. Nah subuh jeung isya kosong. Deuk nuding saha eta musuh sok mangga. Tah komo nu belah dinya mah. Deuk nuding saha? Deuk nuding Belanda geus eueuh. Nuding Jepang geus eueuh gerak kepret awak sorangan tah musuh mah awak sorangan. Matak samemeh urang ngelehkeun batur elehkeun heula nafsu pribadi. Jelema nu paling jago lain jago gelut tapi jelema nu paling jago adalah menguasai dirina sorangan. Weh. Tah ieu teh nanagerhana teh keur diuji ku sanyungan ku pujian. Datang kuring Pak Ustaz selfie Pak Ustaz. Teh diuji sebenarnya mah. Dipikir-pikir ai urang saha disebutkeun artis dalai pemain sinetron teu payu boro-boro pemain sinetron pan ka awewe acan abdi sepuh teu acan abdi teu acan nikah da abdi mah levelna terlalu tinggi lamun ari heueuh da di dieu ge nyoge dok ngagulis bebeakan wah kapilih wah. Da abdi mah lain neangan nu tiung ngaguyupuk, lain neangan nu pinter ngaos, lain nu neangan nu pinter ngaji, lain neangan nu pinter maca sholawat, lain nu digamis, lain nu sok ka masjid teu lepol. Asli da tiung mah kumaha abdi meuli pamajikan bakal make, gamis kumaha abdi meser pamajikan bakal make, abdi ka masjid pamajikan tungtun bakal ngiring, sholawat kumaha abdi maca pamajikan nurutan, maca Quran kumaha abdi geus magrib abdi maca Quran pamajikan dituntun bakal ngiringan. Tapi hiji kalakuan awewe nu lain ku masalaki bab duit maka pangneangkeun awewe nu teu beuki duit. Ya, matak teh kurang ge eueuh cukup. Aya di tukang itu ngacung emak cenah asep teu beuki duit teu sudi teuy. Aya kudu kawin jeung nene-nene mah nya ge teu boga duit hororean. Ngaran kawin jeung nene alah dikeugepan ngadon batu. Yang romantis eta ge sare jeung nene-nene di simutan da ngadon ngebekok cenah. Levelna terlalu tinggi, Pak. Ya. Tuh opat teh geuning awak ibu matak jrut turun bahasa baheula papat kalima pancer.
opatna awak ibu taneuh cai angin seuneu pancerna hate ibu teu dendam lantaran hate nu alus teu panasan lantaran hate nu alus nganggap musuh dirina lantaran hate alus jadi batur deuk ngamusuhan bebeakan ge dirina mah teu ngarasa dimusuhan da hakikat musuh nu paling nyata awak sorangan bener aduh genah pangaosan ge ungeuk kabeh tah matak nu kudu disaragamkeun teh layeuna naon hate ayeuna gara sopa pikir ku sararea Quran sarua hadis sarua salat sarua kiblat sarua Ka'bah sarua ibadah sarua salat 17 rakaat sarua bener pas sarua nabat pas ya geuning eta sarua naon nu dipaseakeun mangga emutan aya nu teu saragam lain Quran nu teu saragam lain hadis teu saragam lain kiblat teu saragam lain agama nu teu saragam eusi hate tah nu teu saragam kunaon eusi hate teu saragam ku sirik ku panas beda saeutik mentang-mentang urang boga ilmu debat euy pertanyaan memangna agama alat perdebatan saha nu bakal mere piala agama lain alat perdebatan dalin ngasah otak tapi agama ngasah amal saenggeus boga otak sok we alus-alus ibadah yatim bantuan miskin bere jeung rakyat alus kapekir miskin somea kasaluhureun hormat kasahandapeun nyaah eta buntelan agama teh lain kudu jadi alat perdebatan aduh lamun terjadi kene sarupa kitu luhurna ilmu eueuh arti lamun tanpa aya amalna aduh tah mata urang teh jujur kana agama teh karek bisa lapadna can bisa maknana aduh ngamaknaan ayat Quran susah na bebeakan masantren 16 tahun dicantang tuh kudu ngaji ilmu alat sorogan jeung segala rupa ripuh ibu hayang nerjemahkeun Quran teh geus kolot kieu mah biheu atukeun bae cenah urang teu bisa nerjemahkeun Quran teu nanaon ngan akhlak urang muntruk-muntruk jiga Quran mun cek Quran kudu nyaahan tempo budak tatangga bisi teu tuang jang ka mana mama maot ka mana bapa teu aya kawin deui ai ujang di saha di nini kumaha biaya ayeuna sakola ti nini aya nini naon gawena teu damel reketek nyurujut cai panon deudeuh teuing geuning ujang teh yatim bari eueuh bapaan bari cicing di nini teu digawe jang wios lamun abah milu mikanyaah ka ujang mana kepala sekolahna MI na itu gerohan sabaraha satauna sakieu jang sing jongjon sakola eta we uli kurang bener lain ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi komo nyeduh ka langit malah mokot kana beungeut sorangan badak artina tong luhur-luhur teuing ngorehkeun we nu deukeut nya sok lalakonkeun Quran teh lapat makna matan maknawi la ilaha illallah lapatna naon atuh maknana teu aya deui pangeran aing Allah naon matan eusina leungitkeun pengakuan diri tong hayang disanjung tong hayang dipuji tong hayang dipuja-puja nah urang maragrag darajat manusia ngaran manusia bener salah osok daek kedul osok poho bodoh bala ngasalah arosok bener mah apal tina kicep lagi teh jelem parhoan matak sifat urang mah heuh kitu we leungitkeun pengakuan diri bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun daek oge didaekeun tong ngaku gerasa dan nu ngadaekeun teh Allah nu minterkeun adalah Allah nu nakdirkeun sagala-gala ge Gusti nana gerhana ayeuna kudu ceramah di dieu Allah nu nakdirkeun lain rencana ibu nu hebat lain rencana kuring nu hebat kun fayakun sagala rupana Allah anu boga matak geus pasrah nu ngaran hirup beres kuring mah isuk geus dieureunkeun ceramah sabodog asal ku Allah nah teu wala kaya hirup mata kikian teh lain menang kahayang dalaman kuring hayang wah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek mere persyaratan pami ngundang abdi wayahna tuangan kudu seueur pan ieu mah dua we jeung dua kita biheung dileueut nah ieu teh bekah kieu teh patuangan teh haben we nginum tilu panggung teh iraha daharna well
Eusina hate urang kudu jeung saha urang hirup jeung Allah. Mana atuh buktina sifat Allah aya na awak urang? Da eueuh. Allah mibanda 88 Asmaul Husna disebutna ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mudil, nepi ka ya Sobur. 88 aya sifat Allah na awak ibu. Ya Rahman, ya Rahim, Allah teh Maha Welas, Maha Asih. Mana buktina sabejad-bejadna urang, sagelo-gelona urang, sateu ejreg-ejregna urang. Allah mah tetep we mere umur keur ngomean hirup urang. Da malaikat mah geus gregeteun atuh hayang nyabut nyawa ibu teh. Mun teu dicarek ku Allah mah gregeteun tah. Ngaran-ngaran dicabut nyawa ti handap nepi ka luhur tina inung suku mimitina cabut kana bitis, tina bitis kana pingping, tina pingping tarang baga patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana tikoro. Set. Kumaha nabi wae nyebutkeun nyeri komo urang. Nepi ka nabi dicabut nyawa stop heula malaikat, aya naon ya Muhammad? Kami deuk nanya ari umat kami nyeri dicabut nyawa seperti kami, kumaha ceuk malaikat leuwih. Allah nama kejeng leuwih anjeun mah jalmi soleh ku kami teu dicabut nyawa teh ibarat buuk dina tipung sat ceuk kami mah teu karasa kumaha ceuk nabi nyeri malaikat. Nabi nyebutkeun nyeri anu soleh komo ieu udah tuh sedih atuh dah ari hirup sok soleh teh keheul atuh dah komo ieu tukang nyarekan salaki dibere duit saeutik nahi keneh kieu we tuluy ka salakit. Nabi nyebutkeun nyeri malaikat nyeri umat anjeun nyeri umat kami nyeri dicabut nyawa leuwih Muhammad nama kejeng leuwih umat anjeun mah bareng dagong tita salat tepat waktu akhir waktu titah pangaosan hororeameun dibere sajam getek bujur hayang balik lol dangdutan nepi ka jam 5 kieu we ngarako lurah benar ngomongkeun batur 2 jam kurang keneh coba ngaos yasin 5 menit eta teh posisi urang teh di dinya Pak maka urang deuk disebut soleh palebah mana waktu terbuang ku kamaksiatan sedeukeun dibere asongan Quran 5 menit geus hareuy kabeh bener wilujeng dari rumah saya nyeri kumaha ceuk Nabi malaikat tumplekeun ka nyerina dicabut nyawa keur umat kami kabeh sadunya bikeun ka ngaran Muhammad kami teu ridho lamun umat kami nepi ka nyeri leuwih ti kami dicabut nyawana. Kunaon Nabi bet kitu nyaah ka umatna teu mikir nu sok salat teu mikir nu tara zakat teu mikir jelema bedegong pokona mah umat kami cek Nabi teh beakeun ka nyerina bikeun ka Nabi. Inilah sifat Allah nu dibikeun ka Nabi nyaahan asihan deudeuhan. Coba urang umatna wah teu percaya da kanu salah goloh urang kanu nyeun kalakuan goreng rujit kos nu teu gableg anak pi kageuleheun batur wae sia teh. Heuh. Rahman Rahim Allah kurmoy budak tatangga dagang comro nontot leho meuli moal. Nah, mah jeung moal. Geuleuh. Berarti ibu mah lalajo leho. Lain nempo comro. Nabi Muhammad aya Yahudi anu lolong bijil sifat Rahman Rahim Allah Maha Welas Maha Asih keur Nabi mah lain maha tapi Nabi mah boga sifat welasan asihan deudeuhan boro-boro ka pada manusia Islam Yahudi lolong unggal poe ngomong ke Nabi aya nu ngaliwat weh jelema ngariung di dieu kade aya teh aya jelema gelo Muhammad ngaranna tukang sihir lamun aya ka dieu ditonyok ku aing aduh kuat gerget ka si eta ngalangkung we Nabi teh hei manusia kadio kade tong deket Muhammad bari Muhammad aya Nabi mapan wangsul ya Aisyah aya tuangeun keur saha ya Rasul Yahudi anu lolong watir komplain patuanganana teu nempo ucapanana ingkig Nabi mah ditatap diusap lapar dihuapan diusapan kesangna dilapar nepi ka nyaah kitu eta Kangjeng Nabi acicing da ieu mah moal aya nu kitu moal
nyage ungek-ungekan diusapa sebuh ditanya ku Nabi wareg anjeun teh pemuda alus malum nu lolong anjeun teh pemuda alus ngan kami dek amanat ulah deket jeung nu ngaran Muhammad teh tukang sihir teuing naon elmuna eta teh jelema teh rada gelo-gelo teuing hadenya tong deket jeung Muhammad eta Nabi sugan lemek sugan nyarek diusap we kuring dek balik heula isukna ya Aisyah aya tuangan keur saha deui ya Rasul Yahudi anu lolong 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong 15 tahun Nabi dicaci jeung dimaki ku Yahudi anu lolong mangga pecakan ibu barang bere ka tatangga ngomongkeun ibu isuk deuk bere deui moal alus kajian masan 17 tahun neurak mah henteu geuning eta tanya nana gerhana eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang bere ka tatangga ngaledek kuring eudeuk mere deui cicing tong ngajawab mau kejung moalnya nyahuanan teh arek ibu ustad bro kira aku ustad teu lea hate geus mere dahareun tatangga ngomongkeun kuring eudeuk ngan tumuan jarak saminggu si eta paeh berarti di enrin ku abdi kabok jelema kitu mah tuman mata kurang era disebut ustad kiai ajengan era naha makom urang lain makom anu berdasarkan Nabi Muhammad isin disebut ustad kiai ajengan mau ataupun bisa mah ulah make ustad nana gerhana era tos we nana gerhana selesai nama jeung era sieun teu kurup jeung kajadian disebut ustad disebut kiai disebut ajengan apaan ajengan kiai ustad teh warasatul anbiya pewaris para mangga buktoskeun Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad nu mana nu baru cokor berarti tahajud lamun tema di dieu aya ustad anu baru sampeana demi Allah lain ladang tahajud nu jelas mah asam urat apakah orang meujeuh disebut ustad kiai ajengan teu meujeuh ku sabab teu meujeuh tong loba di aku ukur sesebutan batur aduh Nabi ngabariskeun ilmu bager ya Rasulullah aya korma dipetik dibikeun ya Rasulullah aya lauk disair dibikeun nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal alus suudon hirup teh banyak urang bareres hatena teh kades goreng kieu hatena teh musuh udona muka jumoal banyak odok gitu ustad kesepakatan nya moal we da anggap teh musyawarah mufakat nya kades ge bisa ngabangun teh ladang muslembang kesepakatan para RT para RW jeung para kadus pak kades tinggal ke ACC bikin perdes jadi pembangunan ladang naon musyawarah tamatak jam ieu moal dibikeun ladang musyawarah weh aduh saladarnya ya Rasulullah kaula pada jumaahan terus baju kami teh ai bersih mah bersih ngan butut sah teu eta teh nanyakeun sah jeung teu lamun bapak ditanyakeun ku jalma kitu nu miskin sarungna butut Pak Ustad aya nge sarung bolong kieu sah teu da moal teu langsung teu sah moal teu kitunya Nabi mah teu nerangkeun sah jeung henteu kadiekeun baju maneh ku kami pake baju kami pake ku maneh selesai mangga bade nurutan Pak Ustad kurumoy nu miskin ajengan ka mana ka masjid ieu teh sarung teh bolong sah teu salatna lamun make sarung bolong cek bapak teh kadiekeun sarung maneh ku kuring pake sarung kuring pake ku maneh bapak ridho pamajikan moal teu ngeceweng kana ceuli bapak ari sia ilmu naon dipake terus nu rada gelo eta teh sarung teh weuteuh bari mahal ditukeran ku nu butut kieu nguteuk atuh bro moal teu kitu pamajikan urang ada nyaho abdi ge nu kieu mah jadi rada hese inilah ada ibu suudon urang suudon baelah sarua alain suudon da can aya kajadian nu kitu ngan lamun andai kata kajadian tah eta nu bakal kajadian apal urang nya bener pisah tuh maut Kangjeng Nabi Muhammad Abu Bakar Siddiq tumaros Aisyah
naon usok dilakukan ku nabi sanggeus salat subuh masih hantuang kasaha ka Yahudi anu lolong. Artinya nabi teu ngabeja-beja kata tangga, teu ngabeja-beja ka para sahabat yang geus salat subuh teh sok mirim kadaharan ka Yahudi teu dibeja-bejanya. Coba urang mah wah beak karek nyieun amal hiji ge alhamdulillah abdi teu parantos santunan alhamdulillah lirah ku masih ya. Nabi wae anu hebat ibadahna teu dibejaan Abu Bakar nepi ka Abu Bakar rahasiana aya di Aisyah moal aya nu leuwih apal amal ibadah Nabi iwal ti Aisyah matak sumberna ibadah Nabi Aisyah naon nu dilakukan sanggeus salat subuh masihan tuang kasaha ka Yahudi nu lorong di juru kota Mekah mana tuangeunana ieu nyurucun cai soca Aisyah nah asa noong Kangjeng Nabi dikenang kebaikanana ibarat salaki ibu nyieun kahadean tuluy geus eueuh aya barangna moal teu nyurucun ibu ge barang ieu anu baheula sok dianterkeun ka masjid teh boboko di jerona teh aya sanguan jeung tumpeng ku salaki aing digemol ka masjid ayeuna salaki aing eueuh bobokona anu jadi saksina jebleh ta ibu teh karek nempo boboko bener teh Bu budak ibu maot bajuna aya keneh sagalana aya keneh ceurik ibu teh nempo bajuna nah mengenang budak anu geus eueuh Siti Aisyah ge ceurik teh mengenang kebaikan Nabi deukeun ku kami atuh urang tuluykeun jajabkeun keur mah coblak we sia teh tong deket jeung Muhammad jelema gelo tong deket jeung Muhammad jelema gejul Abu Bakar manusia jiga urang biasa gitu aya kakeheul manusiawi padahal Nabi sahabat ieu cenah jelema tuh teu geblek kake nyosna ngaledek we ka junjunan kuring dahareun teh geus diwecek teh gitu da karepna hayang ngepret atuh Abu Bakar juglol teh ka dieu cenah maneh lapar nah cenah ieu mah beda nama kejeung beda nu biasa mah tara ngohwak kieu nah kumaha nu biasa natap ngusap kesang sok dielap nah ieu mah jugjang digaplek wae heuh ka dieu keun dibebaskeun pakana bahamna kitu tah gerget teh urang ge anu ngahina Nabi mah rujit urang we sarua mun panggih moal teh layak ku kaing nya ge urang teu bisa gelut kitu ada urang mah leuwih ti Abu Bakar wae sahabat Nabi anu deukeut aya kakeuh koceak teh pabari diongkekeun nah ieu mah cenah lain jiga nu biasa nah kumaha biasa nu biasa mah ditatap diusap dilemutkeun heula kakalaleup kana baham kuring ieu mah diwawal-wawal teuing kumaha ceuk Abu Bakar kuring mah lain anu biasa nah saha atuh nu biasa beledag teh Muhammad nyuuh hadita keneh nama kejeung nyuuh 15 tahun ngahina Kangjeng Nabi geus maot dicaritakeun bahwa eta nu maraban teh adalah Nabi Muhammad deuk nyegruk kumaha apa naon sababna Nabi teu pernah nerangkeun kahadean ka jelema nu goreng kana dirina well lain well bisa henteu nyaho urang oge da kuring gitu bisa henteu ceurik kunaon ceurik anterkeun Abu Bakar kuring ka pajaratan Nabi deuk naon kuring deuk asup Islam ayeuna keneh Nabi mah hirupna barokah maotna anugrah urang mah hirup musibah maot atoheun batur yes eta modal para rawurnya paur lol deui kasus kadua ieu teh sifat Allah Rahman Rahim nu netes ka Kangjeng Nabi yang niat Nabi ka masjid di tengah jalan di Banyur kotai onta Nabi mah wangsul deui we ceuk Siti Khadijah teh ya Rasul kunaon uih deui aya nu manyur kunaon kotai onta kumaha ceuk istrina ibak deui we ya Rasul dah ku gayana eta istri pamajik bapak istri sareng salaki teh kerenna ingkik deui diseblok deui balik deui naha uih deui diseblok deui ibak deui we andai kata salaki ibu tetulus ka masjid aya nu nyeblok nah uih deui aya nu nyeblok kusaha ku pemuda tah bedog kadek jelema kitu mah wah moal teu kitu salaki urang mah eueuh kawani Garut urang teh Garut nama kejeung mah mawa Garut kira-kira maneh teu wani ku aing nu kitu mah dileyekna lah tuman teuing aya salaki sabar pamajikan kurang sabar Nabi mah teu ka 4 poe culang cileung Nabi nah anu nyebor
leos ke masjid ditanya ku Abu Bakar, ya Rasul kunaon telat? Kumajak Nabi, telat we. Coba lamun urang pak datang ke masjid jelema di 80 jelema jamaah. Nah pada KM telat. Ayo nu nyeblok euy. Da eureun salat lagi serang euy, dari gelut kabeh atuh. Geus kacau urang. Sarolat teu tuluy salat eta mah lah di KM di seblok. Teu nah cenah euy, DKM di seblok bari teh di DKM urang aya nu nyeblok. Ku aing gulung jelemana. Deuk asup balik batur ka masjid kumaha lamun urang main nafsu. Ya, Nabi mah henteu. Beres we. Kurunyung isukna cek Abu Bakar teh ya Rasul. Anu samemeh masjid di geuning aya gedong bertingkat 2 nya. Wudur. Sugan balenyeh Nabi, henteu teh seurik. Coba Kang, lamun Akang aya nu nyeblok tuluy gering. Moal teu kieu ka masjid. Doraka ti aing teh, mata kula coba-coba ngaheureuyan aing, doraka teh. Moal teu kitu udah urang mah. Nabi mah henteu mesem. Kumaha ceuk Nabi, urang doakeun sing sareha. Hayu sahabat di antara urang saha nu boga duit leuwih, ceuk Umar teh pan Umar nu pangbeunghar namanya. Abdi cenah ya Rasul, sok kumpulkeun atuh. Urang ngalongok nu udur, si itu nu nyeblok keur kieu we. Aduh, halah keur kitu bener da Yahudi ban. Aduh, Allahu Akbar. Aduh, udah boro-boro mah Yahudi pan bapak ge Islam anggernya gering. Aduh, alah anak. Matak naon lamun ganti atuh. Lagi nganto. Urang mun gering kieu. Allah. Teuing ladul teh. Mun abdi keur di rumah sakit gitu mun gering. Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ateuy anggarek teh aduh, alah anggarek gitu. Oh sarua. Boro-boro Yahudi urang ge umat Islam pelebah gering mah kitu nya. Kurumuy Nabi henteu teu assalamualaikum da ka Yahudi Pak. Ge calik gigireunana ngedeg-deg Pak. Wah moal teu dendam. Kumaha ceuk Nabi sabaraha poe gering. 3 dinten naon nu karasa ieu dicabak ku Nabi Allahumma robban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a ila anta syifa la yughadiru saqama. Nabi nu ngadoana sahabat nu ngaaminan diijabah hari jarengjeng. Bisi anjeun teu boga keur beas tah kami mere yuk assalamualaikum ngahulang ngagabrug harita keneh ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musuh Nabi asup Islam karena akhlakna. Laras Pak. Ayeuna umat Islam geus teu bisa silih hargaan, deuk hargaan saha udin atuh. Geuleuh atuh da. Bener? Islam deuk dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Nu muludan jeung nu henteu tong burger, nu 11 23 tong burger, usuli jeung teu tong burger, kunut jeung teu tong burger, lakukeun berdasarkan masing-masing mangga Pak. 11 jeung 23 di dieu loba nu 11 loba 23. Waduh loba nu henteu. Bener tuh teh. Nah, saling menghargai, silih hargaan hirup. Andai kata Islam jeung Islam perang saudara, lantaran panas na hate, rujit na hate, itu ustad ieu ustad, nu perang lain ustadna, saha tah umatna, maka nu ruksak adalah Islamna. Kristen teruksak, Hindu teruksak, Buddha teruksak. Lamun ti ditu Islam, ti Islam, ti ditu takbir, ti ditu takbir, takbir nu mana keur dibelaan tapi nah bet diperangkeun. Maka nu bakal ruksak adalah Islam eta sorangan. Bener kan? Matak naon lamun silih hargaan. Dina ceramah lamun hayang aya nu keras tah Habib Bahar jeung Habib Riji. Hayang nu bijaksana Abuya Muhyiddin di Sumedang. Hayang atuh nu jegah preman geuning make lakeun jaket kulit di Bandung Ustad Epi Effendi. Atuh hayang nu jiga ojek online abdi atuh. Atuh hoyong anu gondrong tapalih dieu. Silahkan. Atuh hayang anu kewas pantes tata bahasa alus kitabna pinter tuh aya dulur sim kuring teh setamplat aya ge hadir na ge. Hadir anjeunna nu dipoto jeung abdi. Aya merek-merek Ustad Peh. Atuh hayang anu leuleus hate aagi. Saudara-saudara yang budiman, marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala.
Karena dengan berzikir hati ini akan tenang, hati ini akan senang. Ulah seri. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, orang tidak berzikir hidupnya tidak akan tenang. Maka menghimbau ke semua jamaah ya, berzikir, berzikir. Allah itu di hati bukan di mulut. Ada orang yang seri sahabat. Kita jangan pernah berburuk sangka sama orang lain. Kita harus tawadhu dalam hidup ini. Maka AA mengarang sebuah lagu, Jagalah Hati. Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Bila hati sedang susah, oh teu apa, oh lain ngomong atau teu apa. Hayang nulentong agi. Atau hayang tempat curhat ibu-ibu, mama dan aa curhat dong. Iya dong, mas coroge abi menyeburutnya teu usaha. Lamun jalma bisa silih hargaan, adem, ayem, tentrem, nikmat karasana. Islam teh bakal nembongkeun kekuatan. Pan ayeuna mah Islam loba, leungit kekuatan ibarat budah lautan anu tanpa arti, tanpa basa-basi. Bener bu? Hayang melaan budak yatim nyakolahkeun nepi ka sarjana ge geus saha nu bisa. Hayang nyeun imah fakir miskin untuk buka imah ge saha nu bisa. Itu kades we beli tuding. Kades kebalegan gitu. Lamun Pak Kades disebut kebalegan, eureun heula saminggu bikeun ka si eta Pak Kades. Cenah jadi kades si eta saminggu mau teu bengek we. Ari heuh. Untuk anu ngabisa nikah kuring tuh balik ceramah teh sok naik kalur panggung nih dekul ceramah berangkat balik. Iya ngaran komentar mah gampang pelaku nu hese komentar mah enteng teuing pirak tinggal ngabeletuk tapi ngalakukeun moal bisa anu ditempo ku urang. Danang nyanyina alus Tuhan si eta mah deui. Depu gue keur malah dolin. Tolonglah hambamu dari sengsara. Cicing atuh ulah ngejak seuri dah hese. Sengsara karena cinta. Tunjukkan kemana langkahku ini. Kamari mah sepuh di Sukabumi atau di ceramah di Cisaat nyanyi eta teh kades 200 RW 100. Nah ada orang ngomong ke Sukabumi lain ngomongkeun di Garut. Kamari di Sukabumi nyanyi eta teh komo paloba nyanyi lagu Roma Irama mah. Setiap keindahan yang tampak tapalas palebah lagu ieu pisan kades teh itu mah 200 yang tampak oleh mata itulah perhiasan terindah. Jadi nasib Sukabumi jeung Garut teh ternyata milik teh beda. Kami Sukabumi mah kamar teh hipu teh. Pas diolot teh langsung kebruk. Jadi dia mah rada hese. Kan bae.
can cair. Oh gitu, kan bang. Danang nyanyina alus, tapi kupingkeun cek komentator saya. Tak bener. Moal ditemong-temong cenah kaden mangke berdua cenah antara ustad dan aku cenah. Siap. Siap tah kitu mah. Tapi asal kurang percaya. Henteu atuh Pak Kades ieu mah lain ditemong-temong nyontohan batur we. Ngalah nuruta. Aya saatna urang teh nemongkeun amal, ngarang batur nuruta. Ngan ai acan nepi makom nepi ka dieu mah entok. Kewe nyumput. Akhirna mah nemrak henteu nyumput henteu. Tuh majarkeun teh ku Allah can ditakdirkeun. Oh bener. Bener itu. Danang nyanyina alus. Ceuk Saipul Jamil mah goreng. Palebah Saipul Jamil nyanyi hampura kerebek. Nalika urang komentar batur, pertanyaanana, apakah urang lebih halus batan batur? Nalika urang nyebut kedul ka batur, apakah urang lebih daek batan batur? Nalika urang nyebut salah ka batur, apakah urang geus bener? Nalika urang nyebut bodoh ka batur, apakah urang pinter? Matak tong coba-coba tudang-tuding kesalahan batur, awak urang ge can karuhan. Bener Ibu? Mata jalma mah kudu kosong hatena. Jelema nu kosong bersih. Jelema nu bersih enjoy we, dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah. Nah, da jelema nu bersih hate mah lain mikiran dunya, mikiran lagi mikiran akhirat. Di dunya ibu dihina paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun maot kabeh geus abadi nu ngahina. Tapi di akhirat jelema nu sok ngahina maka ku Allah dihinakeun di akhirat. Salanggeng-langgengna akhirat. Mangga matak ibu dihina diledek senyumin aja. Si gede irung, gede-gede irung. Si hidung kulit, wiyos. Bisa tuh gitu? Kudu bisa. Nah, batur ngahina urang, hakikatna geus nebus dirina hayang dihinakeun ku Allah di akhirat seumur-umur. Urang mah dihina ku batur paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi si eta nu ngahina teu tobat-tobat mah hampura apa komo lamun kagorengan dibawa nepi ka akhirat. Allah ngahinakeun dirina lantaran sok ngahina jelema, eta teh janji Allah, salatna ditolak, zakatna ditolak, saumna ditolak, sapanjang eta jelema bibirna nganyeri hatekeun ka papada jelema. Aduh. Atuh ieu mah. Tah sabenerna mah eta teh ladang Muharram. Panonna teh cenah memperingati Muharram leuh. Muharram teh pan bulan Islam. Pawe ai baheula Bapak Kades da bulan Muharram teh tara aya pangaosan, cukup we ku hajat buruan. Kolot baheula sasajen, parawanten, duwegan, congcotan ku gula beureum, hamin tumpeng, congcotan ku enom, balake cerakan barang dahar. Ngadoa bareng, kitu teh baheula. Naon maknana? Tong disalahkeun. Da aya makna di jerona. Geuning eta aya sasajen. Bulan Muharram teh bulan keurmuatan umat Islam. Muharram teh keurmuatan umat Islam. Kuatna umat Islam ku sasajen. Artina sasajen teh saajen. Saajen teh silih hargaan. Kuat umat Islam. Bangsa batur geus apaleun ilmu eta supaya umat Islam pecah, maka leungit sasajen, leungit budayana. Ayeuna Bandungan ku ieu. Ustad itu jeung ustad ieu teu beres. Ya Pak, masjid itu, masjid ieu teu akur. Hariwang poe ayeuna sabab geus leungit hiji nilaina, geus teu bisa silih ajenan antara urang jeung urang. Sedengkeun kolot baheula makna tina sasajen sok silih ajenan. Tuluy geuning parawanten, parawan teh murni Ibu. Seperti parawan Bareto geuning Ibu tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan baheula, ai parawan aya mah teuing tanggung jawab. Parawan baheula mah aduh era katempo bitis oge. Parawanten artina murni asli, artina bulan Muharram ngamurnikeun katauhidan urang ka Gusti Allah. Parawanten geuning aya duwegan, lamun cau sasikat, lamun pare sagegeus, lamun duwegan samangar, lamun hijina manya 2.000 murah teuing atuh kalapa hijina. Oh duwegan dede dipesek ku emang nu kitu
lamun pare sageges, lamun cau saturui, lamun kalapa mah samangar, lamun hijina sasirah. Artina Islam bakal kuat teh lamun geus sasirah. Sasirah artina sapamadegan, sapamikiran, saquran, sahadis, sanabi, saagama moal terjadi papasean lamun jalma sadar nepi kana ilmu eta. Bener? Simbol geuning kolot baheula malur. Bijil deui kembang, kembang teh alat sesengitan. Bulan Muharram teh dijadikeun alat media keur sesengitan, nutupan aib batur, nutupan kesalahan batur, tara ngabibirang batur. Inilah makna Muharram cekolot baheula. Robah ku ayeuna dregdeg ustad jauh dihadirkeun, udunan warga son sumpingkeun, naon hasilna? Cing teh ibu timarana tos Muharraman uni jeung saha nanagerhana kumaha kitu we rame geus. Hanya sebatas eta lur. Ternyata bermakna keneh baheula Pak daripada ayeuna. Bener itu. Dikunci baheula mah ku tokoh masyarakat, ngiblat kabeh ka tokoh eta. Ayeuna mah pan borah tokoh bawel calemenge boro-boro tokoh atuh kades oge ngomong. Wayahna jom sih bari teh mah breng jelema sacongkrangna sapaculna ngegugu rakyat cobian ayeuna jom sih kumaha ceuk rakyat jogue nu menang BLT wungkul. Nyaho urang oge apal leungit imah tatangga runtuh isuk nangtung deui sa RW milu ngabangun bareto. Coba ayeuna runtuh saminggu terjadi, sabulan terjadi. Sing tanaha ibu teh dibantesan, deh engke bakal aya ruti lahu gitu. Karena racau ternyata budaya geus leungit. Ganti we ku pangaosan. Tah hijrah boga makna, hijrahna Nabi Muhammad, Muharram terjadi karena ayana hijrah Nabi Muhammad. Hijrah Nabi Muhammad ti Mekah ka Madinah. Kunaon ti Mekah bet ka Madinah? Mekah teh jahiliyah, keur bodo, keur pinuh kamaksiatan, keur kadorakan. Nah, maka Nabi pindah hijrah ka mana? Ka Madinah. Madinah mah adem, tentrem, ayem. Tah makna Muharram keur ibu hijrah atuh dan Nabi ge hijrah ti Mekah ka Madinah. Ai keur urang kudu pindah ti Garut ka Cimaung montong geus heureun di Cimaung ge atos we di dieu ngan hijrah hate tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur. Tah makna Muharram Nabi hijrah, urang ge kudu hijrah da geus Muharraman, tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Maka makna ieu Muharram lamun bener neurak masjid sabada kieu engke subuh bakal nepi ka dieu teh berjamaah. Apan tina kedul jadi daek lamun engke kalah ka beuki Allah nanaonan ieu kekieuan. Allah ibu goreng kasalaki ayeuna pangaosan Muharraman naon jerona hijrahna Nabi Muhammad bulan Muharram ti Mekah ka Madinah. Ibu goreng kasalaki bubar ti dieu geuwat hijrah ayah. Cek salaki teh kunaon ai maneh balik pengajian jadi kieu. Kumaha cek ibu? Tobat. Yang kitu. Nu goreng jeung dulur Allah nolak salat, Allah nolak zakat, Allah nolak amal ibadah. Sapanjang dulur nyeri hate ku bibirna bubar ti dieu isuk tepungan dulur. Bisi aya nu pernah nyeri hate ku bibir ibu hampura kitu urang kamari ladang Muharram geuning Nabi teh jerona teh aya hijrah dina bulan Muharram ti Mekah ka Madinah tina goreng karena alus. Urang ge deuk hijrah baheula pernah nganyerikeun maneh hampuranya bisi urang nu maot pangheulana balumbang jalan gede sasapuan teu geuneuk jeung teu maleukmeuk akhirat alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. Lamun maneh geus ngahampura ka awak kuring ulah ngukut kadorakaan nepi ka maot lebar salat lebar zakat barade gitu. Sok ingat-ingat lain insyaallah kudu ingat-ingat bisi ibu pernah ngahoak budak tetangga, bisi ibu pernah nganyerikeun batur, bisi ibu pernah ngomongkeun batur isuk datangan. Tah komo ngomongkeun urang ditungguan ku aing ayeuna teh. Komo nyaritakeun kades, wayana Pak Kades ulah katurun rek minta hampura rakyat ka Pak Kades. Nah, bisa jadi setukangan ngomong kieu. Narek nepi ka iraha kagorengan deuk dikukut, rek nepi ka maot. Hah? Mumpang-mumpung umur aya kagorengan geuwat tebus ti ayeuna ku cara minta hampura ka jelema nu goreng. Maot isukan.
geus la haula Gusti abdi mah geus dihampura ku setiap manusia Allah moal waka kami ngahampura dosa jelema lamun njata jelema samemeh dihampura ku papada manusia bener Pak taros ka Pak Ustad keteranganana eta pisan hijrah maka kurumo ye Umar bin Khattab cek Umar tos we atuh ayeuna mah bulan Islam teh urang mimitian ti bulan Muharram maka keur umat Islam anu osok sok ngayakeun Muharraman meeling tahun baru Islam nya teh cenah kuring matara keun bae nu tara urang we nu osok tong jadi riweuh pasea hiji teh bulan Muharram kedua bulan Muharram bulan anu pinuh ku kasus naon Karbala Sayyidina Hasan jeung Husein dipenggal set nepi ka di tajongan mastakana incu Nabi Hasan jeung Husein ditalapungan maka nolol ulama anu sifatna bebela cinta ka Hasan jeung Husein teu meunang hukumna mengbal haram nama gejeng haram sabab terjadina sepak bola lantaran zaman baheula musuhna Islam najongan nalapungan sirahna mastakana Hasan jeung Husein timpah we ku ulama deui teu haram olahraga da eta mah ai baheula mah lain olahraga nafsu zaman perang tanya nanya ka bapak-bapak ari bapak-bapak rek milih hukum nu mana sepak bola dek milih nu haram arek milih henteu da eta mah olahraga sok kembali deui kana diri sok cenah abdi mah rek nyokot ulama nu kahiji we haram sepak bola teh entong aya bal di imah lamun palebah Persib main cetot tipina tajong tipina jigana keur urang mah apa milih nu kadua teu haram da eta mah olahraga kitu teh cek pendukung Persib emang eta mah kembali deui kana masing-masing teu bisa kuring tandos teu meunang sepak bola teh haram teu bisa sabab pendapat ge dua nu ngaharamkeun lantaran saking ku cinta na ka Hasan jeung Husein ternyata mengbal teh mirip najongan mastakana Hasan jeung Husein tah nepi ka geus ayeuna mah hukuman sepak bola adalah haram sabab persis pisan gitu di ditu aya gawang ditalakung di belah dieu kitu tah nepi ka ragrag hukum haram ceuk ulama kabeh dieukeun teu da eta mah olahraga makanya ngaku tong jadi pasea kolot baheula ngayakeun we santunan ngan santunanana lain ku duit lain ku barang ku roti dipulas warna beureum nah maka yang dipulas ku warna beureum bikeun ka anak yatim bikeun ka miskin yeuh ceurik Pak ieu teh disangka nama roti ngan dipulas ku beureum nah maka jeung beureum darahna Hasan jeung Husein adalah beureum tanahna waktu harita ngocor darah Sayyidina Hasan jeung Husein diibaratkeun weh warna beureum teh darah sehingga bulan Muharram ceurik kabeh jelema nah maka jeung ceurik sabab Hasan Husein ngocor darah waktu harita ayeuna pan teu aya nu pulas warna beureumnya teu mun bibir bareureum jadi simbol geuning kolot baheula mah nya simbol terjadina di Karbala eta ge bulan Muharram lol deui Nabi Ayub udur 18 tahun eudek salat dilaan heula bilatunganana geus salat ditapelkeun deui sanggup teu ibu urang jiga kitu nya ada urang mah gering ge euy bilatungan aya lain cacing pita dilaan bilatungna beres salat ditapelkeun kurumoy we istrina Ayub anjeun teh pangkat nabi jeung pangkat rasul cing menta ka Gusti Allah geura cageut kumaha ceuk Nabi Ayub umur kuring 80 dibere gering 18 era kuring barang penta disehatkeun menikmati rasa sakit ayeuna ibu karek jadi huntu 2 poe geus mungpan ka masjidnya dijieun alus geus cager anger we nah teu ka masjid nyeri huntu keneh palingan saumur-umur nyeri huntu sia teh istrina teu kuat leo se ka pasar neuteuk buukna krek dijual sobrah meureun aya namanya diical dibelikeun kana obat dibikeun ka Nabi Ayub kami nyaah yeuh obat ngahuleng Nabi Ayub deuk ti mana maneh boga duit sedangkan kami teu usaha 18 tahun kasiksa ku panyakit nah habet boga duit kami curiga ti mana eta duit ceurik istrina Ayub hampura kami geus ngaljalankeun perkara anu dicarek naon dibuka jilbabna diteuk-teuk rambutna maka bijil hadis Nabi naha tahliku mar'atu rosaha teu meunang seorang perempuan neuteuk buuk seperti jiga lalaki seperti kieu ta eta Pak sejarahna ari ibu mah buuk bucrang teu teu da ngewa nu bucrangna
Maksud kuring teh ulah neuteuk buuk seperti lalaki. Cek Nabi Ayub, teuneun ubar teh teuneun. Kami teu resep, kami teu suka diubaran ku barang anu matak kami picelakaeun kana awak kami jeung awak maneh. Ibu-ibu babari punung diganggeurekeun. Punung, Pak. Ini sapoe, dua poe, tilu poe, Nabi Ayub cicing we ngahulang kurumuy perintah Allah. Ayub, mani, dekul mani, beres budugna teu aya, bilatungna teu aya, kasep ngalempereng koneng, awakna geus deui. Itu istrina ngarasa dosa, ngantep salaki keur udur, balik deui. Nanyakeun ka Nabi Ayub teu apaleun yen eta Nabi Ayub. Kumaha ceuk istrina hayang tepung jeung Ayub sugan maneh pernah nempo. Ceuk Nabi Ayub teh duka, nu kumaha ceuk teh Nabi Ayub teh aduh keur gering bilatungan buyatak bau awakna. Kumaha ceuk Nabi Ayub? Kami Ayub nyuh harita keneh aduh jungjunan hampura kami geus nyieun dosa ninggalkeun anjeun dina kaayaan teu walakaya. Kira-kira lamun ibu salaki keur kering tuluy ibu ini aya ingat kana dosa yang balik deui biah nu kieu aduh ngadon karawin we di luar geuning galau. Jadi ieu mah lain turunan istri Nabi Ayub juga wangsul deui kami Nabi Ayub kumaha hukumanana Ayub lamun kami di akhirat disiksa ku pangeran kami nyeri anjeun nyeri nyadiakeun 3 barang. Ieu nyere, ieu bebekan suluh, tak ieu halu. Ayo pek teungeul kami keur ngahapus dosa kami. Teungeul kami deku nyere, deku bebekan suluh, deku halu. Nabi Ayub nyokot nu mana, Bu? Sok teguh. Nyere. Dicandak nyere, heuh sugan we ieu jadi ruksoh keringanan hukuman pangeran keur anjeun dioles. Lain digebot, dioles. Tah, ibu lakukeun mun nyeun kasalahan-kasalahan kieu kitu nya. Abdi nyieun kasalahan ka naon kasalahanna wah jalur lain datang ka imah. Abdi teh salah tah ieu nyere. Ieu bebekan suluh. Tah ieu halu. Eta salaki kareke nyokot nyere. Ibu ju nyokot halu. Sok sia ku nyere aing ku halu jebrode teh. Wah, kacau. Kacau. Ternyata Nabi Ayub sehatna eta ge bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Muharram, Sayyidina Hasan Husain dipenggal bulan Muharram, Nabi Ayub ge sehatna bulan Muharram, Nabi Yunus kaluar tina hiu ge bulan Muharram, Nabi Adam ge ditarima tobatna bulan. Maka simpulkeun ku ibu bulan Muharram adalah bulan tobat, kiblatna Nabi Adam ditarima tobat. Bulan Muharram adalah bulan panyakit anu pisehateun, kiblatna Nabi Ayub disehatkeun. Bulan Muharram Nabi Ibrahim diselamatkeun tina seuneu eta ge bulan Muharram. Ternyata ke umat Islam penting ngayakeun Muharraman supaya apal kana sejarah sehingga datangna urang datangna bulan Muharram kabeh gairah, kabeh suka, kabeh bungah naha deuk mengenang sejarah terjadina di bulan Muharram. Maka moga-moga urang ku ngayakeun Muharraman anu udur sing sehat seperti sehatna Nabi Ayub alaihissalam. Nu gerag-gerag ekonomi sing bangkit, nu ruksak rumah tangga sing sakinah. Atuh bisi di antara urang nu keur gede hutang datangna bulan Muharram sing kabayar. Malahan masing gede milik, gede rezeki. Ngan kade gede milik jeung gede rezeki bakal leungit lamun ku gede wadul. Tuh bulan Muharram. Atau urang boga kasalahan tahun-tahun ka tukang heukeun masa lalu ayeuna masa depan we urang leuwih hanca garapan leuwih alus. Maka tobatna Nabi Adam bulan Muharram susuganan urang ge cageurna panyakit hati teh di bulan atuh kamari terjadi emas ge naik eta ge bulan Muharram tina 1.150.000 tak ayeuna teh bulan Muharram naik ibu janten 1.400.000. Nah nana gerhana apa tos meser kanggo mas kawin. Nu ditadu tukang galau tos meser kanggo mas kawin 2 gram. Abdi apa naikna bulan Muharram ngan cenah bejana bulan hareup teh naik deui 200 taku abdi teh dical deui pan lumayan 400 untungna jarak sabulan atuh kawinna engke deui we sugana naik deui emasna. Hadirin kaum muslimin sakitu naon pan urang nu ceramah naik kumaha urang we nuhun sepuh ieu sorbana diange ku abdi. Alhamdulillah ibu pantes. Syukur alhamdulillah bagja ya
dikitukeun hadena teh mahal meser nuhun teu sareng kopiahna ya teh nanya sok jero moal dina kopiahna mah di panggung itu pan apaleun ayeuna ngangge sorban ye jadi di ditu mah dipapag teh ku kopiah tangke tas B tangke udang eta mah jigana nitah ka urang jigana akeun bae kan udah teh salah nyebu atau sana gara aruih lain molongok keneh terus jam 9:30 mana nu teu jauh mana jeung kuring Ciwana Raja di tong ka dieu moal 2 jam coba kuring 4 jam di Cimaung ka dieu Cimaung aduh Cimaung kan diri aya Garut di Cimaung aya Garut Pak nya tah di Cimaung Maung teh keur ceramah aya boga kasalahan hareupeun pamajikan menjadi ucing dah pakades oge kan singa mimbarna singa teh pakades lamun RW titah kumpul RW sieun RW singa tapi hampura singa teh hareupeun RW aya pelebah nyieun kasalahan mah hareupeun pamajikan lain singa gentos loba jiri mah jadi kewe ngadempes mata makhluk paling terkuatna ieu teh ibu-ibu bisi kalah kumaha ge sakitu nu kapihatur bobok sapanon terang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampura anu ketedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labahna kasalemetan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.